Salam hangat. Wilujeng enjing geura ngaropi, geura sari beungeut, aing oge encan si beungeut. Ngabagi heula pangalaman nu geus kajadian. Khususna ti pangalaman jasa-jasa kirim antara Ajah, JNT, JNE, SPX, bla 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 naon belah. Ieu mah khusus di wilayah abi we. Kurir jeung pihak penerima barang, antara kurir jeung penerima barang nya. Jadi kurir teh boga katentuan atau kewajiban dina pagaweanana nganterkeun paket teh 3 kali lamun eueuh penolakan ti penerimana. Diulangi deui nya, 3 kali kurir teh boga katentuan tawa kewajiban nganterkeun paket ka penerima lamun eueuh penolakan tah ti penerima barangna. Jadi kalau misalkan COD, cash on delivery atau dibayar di tempat lah gitu bahasana teh. Urang misalkan ya kadatangan paket nu pertama terus urang teh can boga duit. Tinggal ngomong we baik-baik, hampura ayeuna mah can aya duitna keuneu we aneuteran kadua. Misalkan aturan kadua can aya keneh duit wae. Terakhir katilu kali ye kudu aya duit lamun eueuh duit wayahna ku kurir eta bakal direturkeun. Jadi gitu. Teu bisa maksa urang, teu bisa maksa posisina eta pas misalkan urang katilu poe tah eueuh duit terus kaopat poena kudu aya duit atawa pas katilu poe dina jam-jam terakhir jam 5 kaitu terus urang karek aya duit terus ka kurir nga-WA kudu dikirimkeun teu bisa atuh karunya bos. Tapi di dun kajadian urang mah lain kitu ye. Kurir karek oge sakali ka urang nganterkeunana tiba-tiba datang pasukan euy ka dewek. Pasukan ti ditu bebeja ka bapa lain bapa aing lain bapa aing. Bebeja ka dieu datang. Cenah kieu urang teh santai bae lah ditarima di Bandungan. Padahal lamun ku urang dibalikeun tadina kajadian ngan pedah henteu ku urang lah. Hoream lah bari jeung posisina keur santai. Mun ku urang kamari dibalikeun ari maneh nanya misalkan ka kurirna ari maneh geus ngalaksanakeun 3 kewajiban eta encan. Bakal babi bu bebot asli. Henteu lah. Yang berlalu biarlah sudah berlalu, ini juga pelajaran buat saya dan kalian semua tentunya. Untuk memahami kewajiban dan hak. Untuk memahami prosedur hukumnya atau untuk memahami naon lah kitu we lah pokona mah. Salam Jawa Barat istimewa, sampurasun.